tak itu eureun capek di sore yang gembrang we. Emang geus ganti capek di sore mujana ngaso ari keur ngaso mah rek ngopi-ngopi ari aya mah rek barang dahar aya mah beat mang ya kuring teh boga salaki teh tukang bisnis boga anak hiji ya anak teh keur kuliah tapi ditempukeun anak unggah poe teh anak teh ngan murung pagaweanana teh eueuh semangatna katirisan suganya amun ditanya aku kalau teh ngan buat baeud ya asih ari maneh teh kunaon siga nu bingung bae baud baturna mur ya ari jadi jelema mah maneh teh budak ngora cing atuh saeutik mah boga gairah boga semangat coba ditombokeun teh ngan murung wae murung pusing we pusing mikiran naon geura ieu maneh teh mikiran naon teh mikiran naon ibu lamun maneh teh mikiran naon kunaon lamun ditanya ku ibu teh sok tibang cambrut buat bae jungkat cengkat siga boga kahayang anya loba kahayang mah palahak polohok lamun maneh emang boga kahayang ngomong nyarita ka ibu terus terang kurang kumaha coba ibu mah jadi kolot kurang gemuk hayang sakola ku ibu disakolahkeun ti SD tepi ka SMA tepikeun ka ayeuna maneh kuliah kurang kumaha coba kasih sayang ibu ka maneh hayang naon ku ibu diturutkeun emang mama dedeh curhat dong mikiran naon coba mikiran embung sekolah bu jelema mah naon eureun sekolah gitu berhenti ulah sok ngomong kitu ye ibu teh mun hulu dijieun buntut dijieun hulu cek paribasana hayang boga anak pinter hayang boga anak sukses kari-kari ayeuna maneh ku ibu di modalan ibu teh encan taluk ieu ngabodalan maneh teh capek bu sekolah teh ulah sok nyebut capek ngaranna niangan ilmu mah nya gawe naon atuh sekolah gini sekolah gawe naon ya enak tuh ke presiden geus aya dokter loba iya anu pikiran pondok teh jelema lain tukang panerus ieu lain hayang teh boga anak teh jadi jiwa penerus lain tukang panerus mantong di pakai kahayang tukang panerus mah yeuh asih lan bu hirup maneh teh panjang keneh lalakona niangan ilmu mah ulah bosan-bosan ulah capek-capek da ngaranna ilmu mah lain buruk diteundeun nya kumaha tuh ari geus capek bu capek dek nyebut capek ge ibu nu ngamodalan ya capek teh capek kunaon maneh teh aya alesanana nyebutkeun capek niangan pangarti capek niangan ilmu ya capek we capek pikiran mikirkeun pelajaran hararese ya heueuh oh gitu zaman ayeuna mah ieu teh kudu hese mikirkeun pelajaran lamun emang urang teu bisa henteu kaotakan loba HP zaman canggih ayeuna mah Bu maca Google nya eta anu ieu teh naon teh
Dina Facebook. Facebook, Bu. Eta jelema mah kudu nyaho. Hah? Ya randa geus 7 kali. Ya ibu teh ya hayang boga anak teh ya siga batur. Pepejah atuh ibu geus kolot. Geus eueuh deui. Naon bahan pencerahan anak. Buset. Anak pinter mah kolot naik derajat. Geus loba anu pinter mah. Lah ulah nurutan batur loba nu pinter. Kuduna mah maneh hayang leuwih pinter. Pokona mah we ngambung geus hayang sakola ieu, Bu. Maneh teh sakola dik gawe naon? Di PT we Bu, di PT jeung urang. Di PT teh kudu boga ijazah pan. Iya, di urang mah teu make ijazah KTP. Anak urang mah teu boga pengalaman di PT. Ieu mah anta ge ngarti seminggu ge Bu di PT. Imang mana wabujung orang PT gitu ah. Orang dalam apaan Bu saya Bu. Oh ngaranna maneh beuneuran resepsionis. Bener, PT hayang teh di PT gampang. Kira-kirana eta di PT bisa gajina gede. Sehari 1 juta. Wah gede mah yo. Bener. Kajian anak urang teu sakola ge lamun emang gajina sapoe 1 juta mah. PT naon tong? Marimas. Hah? Marimas. Minuman? Marimas. Bangsa eta teh jus. Viral Anu sarua kitu nya. Bu. Mari mas minuman anu warna koneng anu rasa mangga geuningan. Rasa anggur. Mari mas anu diseduh make es. Mas, mari. Oh anu sarua jeung di Tegadanas. Mas, mari mas. Dor we ah. Oh teh bener. Yeuh, cek ibu mah ulah sok boga pikiran kadinya meuningah yeuh teruskeun. Kuliah maneh. Ulah tiba banget dia omong teh. Nyari ngesembung sakola, Bu. Aku maha atuh. Heuh maneh embung sakola. Kunaon? Meureun aya mimitina. Apa maneh teh boga masalah di sekolahan? Henteu. Apa emang namane geus teresep ka guru? Henteu. Geuning maneh embung sekolah? Geus boga kabogoh, Bu. Ya justru jelema sekolah kudu semangat boga kabogoh. Kabogoh teh ngaranna penyemangat eta teh. Kuduna mah maneh teh semangat di sekolahan boga kabogoh. Tapi kan we geus embung neruskeun sakola, Bu, hayang kawin. Astagfirullahaladzim. Aya judul lagu Bu. Wa ilaha illallah. Ya anak kabina-bina teuing. Segala hayang kawin. Maneh ayeuna hayang kawin dek iraha maneh ngulangkeun modal. Kapan Ibu geus beunghar ieu atuh, Bu? Pinter jawabna mah. Justru ibu teh ye hayang manes tina pinter, hayang manes tina boga pengalaman teh, hayang leuwih maju deui, hayang leuwih beunghar deui. Ih, pugu ge pan tadi kuasi geus dikatakeun anu anu palinter loba, nu jadi dokter, nu jadi guru, presiden. Nek naon deui coba ge? Jadi mana bung sakola, Bung, geus loba dokter, geus loba presiden, geus aya. Tibang rek kulinandur kitu urang sakola. hayang kawin. Hayang kawin. Bener-bener imah anak. Embung sakola tibang hayang kawin. Ya. Ya ari jelema geus boga pikiran hayang kawin. Emang di dapur. Mana yang ngomong-ngomong hayang kawin, emang mana boga kabogoh urang mana? Orang itu tuh
Orang Bandung apa orang mananya? Oh jauh ka Bogor nama orang Bandung. Heeh. Ya. Kajen teuing mana boga kabuk tibang ukur bobogohan mah ulah hayang kawin. Lamun mana kawin ayeuna dek iraha mana modal mulangkeun modal ibu. Ah pokoknya mau geus pangseng hayang kawin, Bu. Astagfirullahaladzim. Hayang kawin mana alabatan hayang ngising. Jelema mah ka mana-mana hayang kawin malah laki lain awewe ieu anu mimitian hayang kawin. Ih nya kumaha tuh yang bogoh banget. Oh emang. Zaman ayeuna mah geus beda tibalik. Eta teh lobaan kana awewe. Itu kadang-kadang awewe na 5 lalaki nama hijinya. Wah, kahayang lah eta mah. Ya ieu kana urang dijariahkeun. Ya diuk. Lamun diajak ngobrol sing bener nembalanana ulah sokan kemana we karep. Ah, we kieu jadi ngimpi. Ulah bakal hayang kawin. Bodoh ah. Aduh, tinganan. Mana Min? Ya anak orang hayang kawin mani okos cacing ka belum buntutna. Lamun hayang kawin lila-lila laksana loba ubatna. Nyawe ngatu bogoh banget ka lalaki eta, Bu. Maneh mah ka lalaki bogoh banget maneh kekeremengan okosna mah dipelet sugan maneh mah ye. Ku kabogoh maneh teh. Bogor teh jauh berarti nyenengnya di Bandung. Jauh, Pak. Geus. Sakitu-kituna. Oh deui. Muntas laut diseret bahaya. Ibu rek nanya jawab sing jujur. Nya nek nanya naon, Bu? Ari maneh teh teh heureuy apa kumaha? Serius, Bu. Serius. Lah ini anak aing hayang kawin aing teh nyaho bobogohanana. Ini akibat sering main HP. Sekarang zaman canggih. Iya emangnya ge karang mah. Enggak boleh main HP noh. Saya jual GoPay Samsung mau enggak? Aset. Suwe lu. Gua kirain mau ngajarin cuma menjual HP. Buset, dia tuh bocah laguannya. Maneh ngomong serius hayang kawin. Urang mana? Ka Bogor. Orang Bandung. Geus lila wawujeng urang Bandung. Lila. Saha? Saha ngaranna? Urang mana ki? Urang Cipenjo pakarna. Ih, da bontot mah lain urang Cipenjo. Urang Serang wah teu nyahon. Eta mah nyaho urang ieu bobogohan jeung eta mah geus-geusan ayeuna mah. Tapi ieu mah urang teh nyaho. Saha nyi? Asanin. Sanin. Ih, goreng amat ngaran ka Bogoh teh. Goreng ge ngarana, Bu. Jelemana mah alus. Nyaho teuing ngaranna ge Sanin. Sanin. Itu manis, Bu. Jelemana. Kela. Biasana ye aya ngaran Sanin mah jelemana. Orang Sunda. Geus kabayang tina ngaranna oge. Naon tah? Santo orang Jawa. Masalah jelema benghar, Bu. Jelema. Jelema benghar. Mane boga ka Bogoh ngaranna Sanin urang Bandung. Kedeung heula kedeung. Asa-asa. Heula kitu ge. Ngadenge. Lamun urang Cibobor mah lain sanin ieu, Bu. Saha emang? Sajak tukang rias.
Ya asih lan Bu coba atuh maneh teh mikir ayeuna teh. pugu kan eta geus mikir Bu Maksud ibu mikir lain mikir hayang kawin. kayaknya hayang kawin kayak mikir kene pan Heeh. Geus mateng gitu, Bu. Matang emang nangka. Hasilnya emang bener-bener geus mateng mah dibelah. Geus dia. Jelema mah kudu pikiran ka tukang kahareup. justru eta geus Anak mikir ibu ka teh tukang mana doang kahareup, hiji-hijina. Bu. Kari-kari ayeuna maneh ibu geus bebeakan ngabodalan maneh tibang ujung-ujungna tibang tepi ka hayang kawin. Jadi takut lamun berumah tangga, Bu. Ya sedih pokoknya mah. Naon tah? Siapa panjakan? Lu ngapa sih? Kalau ngomong kejadian dan apa tong? Maksudnya bilangin kalau udah berumah tangga pasti jalurnya beda. Ceritain dong. Ibu kan udah pengalaman. Lah iya makanya ge kata gue jangan dulu kawin. Kalau kawin mah ujung-ujungnya tibang punya anak. Nikah bukan kawin, Bu. Gue yang salah ya? Iya dah. Pinteran lu. Siapa tong? Ini dia. Oh ini namanya kawin nikah gitu bebini. Ya moronan gitu depan penghulu. Ya, mendingan geus putuskan wae. Ulah bakal kawin pokoknya mah. Embung ah Asih. Mana teh nyantek ka ibu teh? nyaa Gering tengah waro. hanya kumaha tuh ada si Bogo ka jelema eta Duh, aing mana bapana can balik ieu nya. Kunaon emang? Tak coba. Mang mana wawu Ben? Atuh manehna nyaho atuh lain di bejaan si Asih ulah daek gitu. Iya tak coba. Bengar, Bu. Manehna mah, Bu. Ya benghar nyaon naon ah. Untung aku neng make emas, Bu. Nyadar mah di sopal. Geus lah. Ayeuna mah ye. Ayeuna mah urang tungguan bapak maneh. Soalnya kan naon, ari ibu mah tibang jiwa awewe. Keputusan anak aya di bapak maneh. Lamun cek bapak maneh, empek ari kawin mah meureun ibu nurutkeun. Walikum nurutkeun Sorana bapak maneh balik. sorana mah siga nama Bu Tempat atuh. Waalaikumsalam Kulila maneh. tapi na Bu Oh, heeh hari tadi assalamualaikum. Yang bener atuh nelponna. salam Bapak ayah Pak Ya? Petani. Iya Cen, iya tetangga ngajakan ngomong. Petani Cen datang geuning bapak. Ya, itu tetangga ngajakan ngomong Pak jadi tembalan Pak jadikeun bedegong. Bangun jeung anak sok bangun parusingan gitu tempona. Justru orang teh keur ngobrol jeung anak teh keur ditanya keur ditalek. Nah, emang kunaon anak? Coba sih nyangan cai ka ditu. nyabu kedeng Ari anak mah ulah sok loba teuing dicarek. Ulah sok loba teuing diomelan sebab urang anak hiji-hijina. Urang mah lain masalah ngomel ke anak Pak. Emang lagi anak urang hiji-hijina. Naon tah? Bapak ngomong tong di eta cenah tong diomelan turutkeun anak boga kahayang Ilah ngarep-ngarep banget. Ya Pak. Gulan. Urang teh keur ngobrol jeung anak nanya anak kunaon unggah poe teh ngan hulung jentul we. Ambek-ambekan lamun ditanya. Da kurang kumaha rasaan mah ibu ka anak teh unggah poe di ongkosan rek sakola. Hayang naon ku ibu diturutkeun. Sugan ibu nanyana salah. Sugan bisi manehna hayang kabeli emas anu gede beulikeun, hayang make kongkorong sugan. Ih, masalah emas mah mah teu hayang di barat teh gede
diajak ke pasar ge embung. Sugan manehna embung make emas. Manehna kan jelemana sok loba bergaul jeung babaturan di sekolahan. Ieu deui maneh rek kuliah. Belikeun mobil nu alus sebab urang mah jelema beunghar, anak hiji-hijina. Pugu lain hayang mobil lain. Lah. Sugan ari mobil mah meureun manehna kudu make supir. Belikeun motor. Ih, komo motor mah embungeun. Ari kitu hayang naon? Hayang kawin. Hah? Piraku ngaran-ngaran anak datang hayang kawin kuliah oge encan lulus. Kolot mah ngusahakeun ti sakola TK nepi ka ayeuna geus kuliah. Beak banda beak itu ge ari kolot mah teu naon-naon. Ikhlas nu aya demi anak. Keur naon harta banda urang sakitu lobana. Apan ibu ge ngomong gitu, Pak. Ari cek ibu rek naon maneh kudu teu embung sakola ai majar teh hayang kawin. Ayeuna lamun maneh kawin rek iraha mulangkeun jasa ka kolot. Paribasa teh cenah di sakola teh presiden geus aya cenah. Dokter loba, guru cenah loba. Kitu cenah ngomongna. Pokna teh bang hayang kawin. Wah, ari kitu mah boga anak teh pondok pengharapan hirup teh. Heeh, memang geus aya dokter geus aya, presiden geus aya. Atuh teu kudu jadi presiden, teu kudu jadi dokter. Atuh meureun geus kuliah, mah lulus kuliah digawe-gawe acan di pabrik gampang. Entong kudu mikiran ngaran-ngaran jadi pegawai, jadi presiden. Ai derajat mah teu nyaho. Lain, Pak. Eta anak teh kahayang teh meneureugteug teh. Nah, Mereka gitu. bisa dihulang, teu bisa dicaram. Yeuh hayang kawin cenah. Mereka keremengan kos cacing kapanasan. Ari masalah kawin mah teu jadi masalah. Cuman engke di mana geus maena ngangkat derajat kolot kakarek rumah tangga emang nage aya Jeung, Pak. Eta tetangga cenah ngomong naon di situ kadengi. Nyawa teh ngomong naon sih Teu teh? kadengian tong. Ari anak mah emang kitu pikiranna pondok gara-gara hayang kawin. Yeuh ari jelema mah ulah maka hayang kawin. Kolot banda loba ge lain tibang ukur jang anak unggul, meureun jang masa depan manehna. Pugu hese di papagang naon ge. Coba nya mah urang tanyakeun sina bener, Pak, coba si Asih teh. Jadi geukeuh main hayang rumah tangga. Coba tanya ku bapak, sugan ari ku ibu mah mana? Coba Asih ka dieu. Anaknya si di papagana ku indung sugan ku bapak mah narima diomongan. Emang anak hiji-hiji nanya sok rada murugul hirupna padahal mah kudu narimakeun hirup teh. Dari kolot mah angkat derajat anak supaya anak amun kolot senang anak oge milu senang. Anda kolot loba anak senang tapi lebah anak kalau ogoan hirupna teh. Asih? Bulan, Pak. Kunaon maneh embung sakola ngadenge beja cenah cek ibu maneh hayang rumah tangga. Nya, Pak. Yeuh ari rumah tangga teh Asih maneh teh tiba nguruskeun salaki. Dek di mana maneh bisa usaha disakolakeun luhur-luhur kuliah. Kari-kari ayeuna encan lulus oke maneh karek rumah tangga. Dek di mana ngabualkeun urut biaya maneh nyakolakeun kolot. Di mana rek mulang tambahna maneh? Dek mulang tarima u jadi kolot. Cik atuh hirup teh sing bener. Ulah ngalakon ku kolot dibiayaan kari-kari maneh pondok pengharapan. Kirang barak ngangkat derajat kolot mah. Wibawa kolot. Ari tibang rek rumah tangga mah Asih. Maneh teh jadi pondok pengharapan kadituna tibang boga anak ngora-ngora kene. Heeh, ari kolot mah lain cenah hayang dipulangkeun sanajan bebeakan oge teu hayang dipulangkeun ge. Ikhlas Senang-senang jeung maneh atuh. Cukup-cukup jeung pribadi maneh atuh. Ulah jadi jelema bodoh, pepeujeuh kolot. Teu nyaho itu, teu nyaho ieu.
ninggang di anak mah tuh cing atuh boga ilmu anu bener, boga pengalaman anu luas. Ulah tibang hayang tepi ka kawin. Ya alah tibang nyontok batur. Contoh mah ulah anu tibang leutik-leutik rumah tangga ngais anak. Eta kan tong maka dicontohan. Contohan baktur hirup batur sukses. Kolot kajinting teu boga hulu dijieun butut buntut dijieun hulu. Nu penting anak bisa sukses. Gitu. Tah contohan teh model kitu. Ulah dicontohan leutik-leutik rumah tangga ngais anak. Goreng kasebutna. Pondok eta masa depan. Jik atuh nu bener hirup mah mendingan sakola teu maka hayang rumah tangga. Embung Pak, embung sakola teh Dimodalan ku ibu tileletik tapi kan geus gede. Tibang kitu ulang tarima mereka ibu. Di mana otak maneh? Ampura. Naon cenah Bu? Tuh Pak. Pantesan. Ditahan ku ibu, dikaram ku ibu, maneh teh meuli teu ngawarok. Mun kitu carana mah maneh teh geus sarua jeung mopokan tai ka indung teh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampura si Bu. Asih Ulan Pak. masih rasa karunya ka indung Bapak. Ulah maneh tibang ukur cerik. Cai mata jadi alasan. Kitu ngelakuan maneh meureun di sakola teh. Jadi selama ia disakolakeun tibang kos kitu. Perbuatan maneh pantes maneh keukeuh hayang kawin, hayang rumah tangga jeung si Sarni. Ampura si Pak. Si horeng mana horeng teh geuningan maneh teh kitu kalakuan maneh. Nyieun panyakit amun kitu mah sih. Kanya kolot kanya indung ka anak. Cek paribasa boga kadaaran di mana-mana dek di daharku kolot teh masih inget ka anak dibawa balik. Keur saha keur anak. Saking kunya anak ka anak. Nyaho-nyaho pikitueun mah asih. Rek gerakeun ieu jadi kolot. Buah kadahar di mana-mana jeung bata dibikeun ka anak mengambilkeun ka anjing sakalian. Sial. Ampura Pak. Bos gitu sih. Di mana nih kan derajat kolot begitu masih. Percuma sia hirup tileletik diuruskeun ku kolot. Diparaban ku kolot. Disakolakeun. Geus gede malah kos kitu. Mulang dari mana ke jadi kolot kos kitu? Ya, kolot teh nyawa sorangan asih. Jelema tar ka muka. Jelema pangbareng gara Bandung. Mun kitu mah kolot teh sarua jadi cocokan. Asih ka era kolot teh nyawa sorangan mun anak perbuatan anak kos kitu. Era usaha lembur teh narak usaha jaga. Kelakuan anakna model kitu juragan beda. Sedageun eta panyakit teh asih lain tibang ukur sapoe dua poe. Nepikeun 8 bulan eta model penyakit model kitu asih. Rek dimakamanakeun beungeut kolot. Geus Pak. Percuma Bapak ngomong. Bos gitu hirup sih. Kanya amun gitu maka diri sorangan boro-boro ka diri batur. Ingat ka diri sorangan heula samemeh berbuat.
ulah tibang saukur cerik jeung cerik sebab kajen teuing sia kaluar cai mata getih asin penyakit model gitu moal bisa ditutupan sebab aid bagi kolot era bagi bapak pantes ari sakola sok inditna batur asup jam 8 sia jam genep geus mangkat ku gesit si horeng mana horeng teh meureun tiba ukur bobogohan kolot ge ngadenge sia di mana-mana jarang asup sakola ngan kolot isabar jeung disabaran ari kitu teh lain indit sakola geuningan tibang ukur bobogohan wajar bobogohan mah teu jadi masalah ngaranna geus dewasa tapi cik jaga harga diri sarua jeung sampah amun kitu moal jadi anak teh gas amun kitu carana mah bapak teu beuting ieu menit ieu jam ieu detik ieu bapak moal 1 jujig sia tayangan calon pislakeun siapa eta pertanggung jawabanana ngan bapak pokona mah ulah teh hayang katuturkeun deui kumaha era bagi bapak ulah teh bang ukur ceurik pikir ku sia sorangan jik indit pokona mah ayeuna tong aya di rumah tangga bapak teh hayang diaku ku anak teangan calon salaki maneh minta pertanggung jawaban atas nama si Sarna bapak geus teh sudi nempo anak model kieu tiba ngawirang kolot ngawirang indung tempo indung maneh cik atuh karunya jadi indung maneh teh anak hiji-hijina nu pake kanya aku indung ku bapak ulah nyeun panyakit kolot tah tepikeun ka indung maneh kuat ngaruh akibat naon kelakuan maneh anu teu bener jik ini teu bari teangan ngaran si Sarnin duh tapi kakos kitu pantes anak hese dihulagna hese dicaramna dek dibatalkeun geuningan bobogohana rumah tanggana akhir bari gini ayeuna mah geus ngaku pantes maneh mun boga dosa ngan terus terang dari bapak mah teu satuju sebab bapak mah geus anti kanu miskin cinta kanu beunghar Pak coba nyariosna ulah kaliwatan da kumaha oge si Asit teh anak urang bener memang anak urang tileutik diuruskeun ibu anu ngalahirkeun anak ibu anu ngajurukeun anak bener emang darah daging urang tapi ku akhlak kelakuan anak anu teu narima heueuh ari nempo raga nama rasa karunya teu tega nempo anak tapi bapak ngaranna luas na ngusir anak nyaeta panyakit manehna nu ngaranna panyakit kitu mah ibu oge ngarasanan meureun ayeuna bapak tega ngusir ka anak sedangkan anak orang teh eueuh deui Pak ayeuna anak urang geus mangkat
mana anak orang teh beureun keur babadan dua leumbih lamun si asisten nepikeun ka panggih jeung anu ngaran si Sarmin ari henteu ari kumaha coba ari ka mana ya ibu sabenerna bapak ngusir oge supaya manehna neangan nu ngaranna calon pisalakina nu ngaran si Sarmin sebab amun tanpa diusir ku kolot manehna moal mungkin neangan calon pisalakina ngan manehna ini urang oge urang tuturkeun sebab kajenting kumaha ge emang anak urang bisik kumaha onam di mana-mana melang pikiranna keur malaweung akhir baring manehna pikiranna buntu bisik gantung diri atanapi nabrakeun diri manehna ka kandara tah eta anu jadi pikiran teh Pak sok sieun anak urang teh putus harapan poekeun bakat ibu kesel diomelan ku kolot ayeuna mah urang tuturkeun pi kajauhan Pak bapak oge sarua ngarasa emang karunya ayeuna mah wayahna Bu urang tuturkeun hayang nyaho rumah tanggana si Sarmin kumaha eta pertanggungjawabanana calon pibesanan urang kajen paribasa urang teh satuju oge pelebah di mendak kumaha due memang anak urang geus keur kakandungan ya 10 kali urang teh purun teu ridho oge da kumaha atuh da kitu ge geus nasib anak urang kuduna kitu benar ibu emang da kumaha geus nasi jadi bubur moal balik deui urang jadi nasi tah ayeuna mah tinggal kumaha omaha oge da memang anak urang wayahna ayeuna urang tuturkeun ya ieu Pak yo jauh urang teh hayang nyaho rumah tanggana tah gitu geuningannya ari anak mah teu dipikir heula teu dipikir dibulak-balik nepikeun ka anak jadi kitu padahal mah menang kolot ngamodalan berjuta-juta titah sakola tibang buntu ayeuna teh tibang jalan ka kandungan tah ulah nepikeun kalebah dieu oh maafnya ke Bapak Saibul Hajat ke penonton memang cerita yang masih panjang berhubung waktosna parantos 2:30 jadi urang tutup pelebah dieu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.